Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangudai sareng Mang Barna. Dalamang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan, sararehat sadayana. Atuh alhamdulillah Mang oge dina kaayaan sehat. Urang teraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu judulna Si Bujil karangan Kileksa. Urang teraskeun deui dinten ayeuna teh seri anu ka-20. Sok mitra kabarayun sadayana. Ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah, tapi goreng-goreng ge Mang teh kungsi diajar main po keun urang sangareupan lah. Nah rek naraon wawalag teh tah sok nangtung Jil, singkil lah sekalian geudinya. Cek Mang Dasma bari jung nangtung, singkil bangun anu teneng ludeung taya kasieun. Tapi Mang musuh lobaan ye. Si Bujil rada keung, manehna teu untupan ari kudu ngayonan lobaan mah. Ku si Bujil geus kanyahoan musuh teh aya kana 12 urangna. Tenang, teu kudu sieun lah, sok nangtung. Si Bujil nurut manehna ge mung ari kudu serah bongkokan mah. Kapaksa siaga rek ngalawan, bisi aya mau ngamuk gajah meta. Keur kitu cakakak aya anu seuri meni ngagak-gak. Ditungtungan ku ngomong semu ngoa. Sami deui, deuleuh geus sia. Eta cucu teh euy, geus pias duana lagi euy, sieun ni beubeul huluna. Biar atuh sararea seuri. Ting cakakak bari silih reret jeung baturna. Sarta leungeunna rata-rata nyarekel kakait tina besi. Paranti ngorehan runtah. Mang Dasma panas hadena. Ceulina asa disebit. Tapi saeutik oge teu gugup. Kalah kakerot bakatku amek. Ret ka si Bujil. Alah hiji, urang siksa sakalian jeung Chandra supaya baturna geus. Lah satuju lah. Terima kasih Bujil. Serog duana maju nulak cangkeng bangun gagah. Saeutik oge teu nemongkeun kasieun. Malah mah gagah dangah teuneng ludeung. Pisila, aya naon ya? Tumorojog dan balarapan kawas bangsat. Neangan palingeun, ayo jawab. Ceuk Mang Dasma, kituna teh bari rutret ka musuh anu geus ngajajar. Mang Dasma jeung si Bujil dikepung wakul buaya mangap. Ngomong naon sia bangsat? Gagal badeng sia, abong bibir teh diwangku. Nyawa sia geus awil-awilan sia. Dina buuk salamar. Wah ieu malah kalamaot bakal nyabut nyawa sia. Cek Mang Ujer bari nulak cangkeng
ngagigila kanu duaan. Nyanyawanan teuing sia. Dikira anu ngatur nyawa manusia teh sia gitu. Teu kaci deuleu. Teu kahardi. Aing mah teh sieun ku pae. Sok jawab sia. Rek naon kadatangan si laing ka dieu? Nah rek sosoroh kojor. Galak euy. Tapi keunha. Sina mehakeun kapanasaran ke mah. Geus senang karak baeud moal bisa ngabacot. Cek Mang Ujer deui. Beuki wani ngajejelen. Puguh we Mang Dasma jeung si Bujil beuki amek. Duanana kakerot bakat ku keheul tapi can ngayakeun tindakan. Hayang nyaho heula kana ketakna. Nu sejen ting lalejeg KBG legegnaker. Boga rasa yen loba balad. Ipis mun kudu eleh teh. Cek itunganana baris unggul. Lantaran boga kakuatan anu cukup. Jadi weh rada gagabah. Sidik lain niat bener kayak gimana. Jil. Urang ijen ngadu jajaten. Maju Jil oi. Beres Mang. Tema si Bujil bari jeung rada saber manehna mah. Euda sieun nenyo musuh mani ngalingkung. Cacap nyarita kitu. Mang Dasma teh tetela boga pangabisa. Gajleng kireleng cedak. Dengar suku Mang Ujer curalit bro. Namru Mang Ujer teh. Tekanyahoan korejat Mang Dasma hudang. Kak ngadengkek beheung Mang Ujer. Dicekek catarikna. Wawalag cia. Lebokeun tetelo. Saha nu teh gananonkeun nyawa. Bala cia sok maju. Sing sanu wani usik. Ngandung harti nyawa ieu jelema bakal ngalayang. Cek Mang Dasma ngomongna tanes. Atuh sahmidi sabatur-batur. Nenyo kajadian kitu teh ngadadak bengong kawas anu keuna ku tenung. Hiji ge eueuh nu wani obah. Kalah colohok bengong beungeutna sepa. Mang Ujer nu tadi sosoak meuni bunceli kletahna rada ngelel sabab beheung didengkek ku Mang Dasma. Ari si Bujil ngadadak bijil wawanen. Terus ngalejeg bari nyekel awi sabebek. Lung dipiceun kalawak ngarebut beusi anu make seseukeut tina leungeun Mang Ujer. Nu sejen teu bisa nyegah kalah carolohok. Mun aya nu wani usik beheung ieu jelema urang kait. Cek si Bujil bari ngantelkeun ka kait beusi kana genggerong Mang Ujer. Atuh anak buahna beuki reuwaseun nenyo kitu mah. Saurang ge eueuh anu tega lamun kudu ngorbankeun nyawa Mang Ujer. Sedengkeun Mang Dasma kalah beuki wani. Ayo sia geura hoja. Rek kumaha maraneh? Rek nanonkeun nyawa balad sia atawa rek daluk? Kituna teh bari hantem ngadengkek beheung Mang Ujer. Puguh we anak buahna beuki bingung. Sabab najan loba balad ge ari nenyo kitu mah paur. Bisi Mang Ujer jadi korban. Si Bujil asa aya angin. Serog maju salengkah beuki deukeut kana awak Mang Ujer kakait beusi beuki diteken. Jalaba belagog dengekeun omongan aing. Mun maraneh rek tega ngorbankeun nyawa balad sia sok maju. Tapi lamun teu tega geura tuna pakarang nu dicarakal ku si laing. Ayo tuna. Lamun teu dituna nganung harti nyawa balad sia bakal ngalayang.
Oh setuju sok tuna cek Mang Dasma nya tujuan. Beki bingung we balad si Sahmi dia teh. Silih reret jeung baturna tungtungna nu ngaran Ijon ngamimiti anuna kakaitna guprakan lemah mangsada nurutan kakait nu make gagang tina kai ditunda kana taneuh hareupeunana nya akhirna mah eueuh nu baha plak plik pluk nunaan pakarangna kabeh lemor teu nyekel naon-naon. Hahaha syukur lamun kitu mah ieu ngandung harti sia baroga otak hayang salamet ta yeuna mundur tilu lengkah ayo mundur. Eueuh nu baha kabeh nurut malunur lalaunan. Atuh jadi jauh jeung pakarang nu ditunda teh. Si Bujil ngareret ka Mang Dasma nu tetep ngadengkek Mang Ujer. Kumari geus kieu Mang? Kakait lesotkeun. Kan bae teu kudu dikait lah. Urang oge moal burung pegat ti koroma. Digumpulkeun kakait bawa ka dieu kabeh urang jual ku urang euy. Lumayan sabaraha kiloan tah. Oh bener. Si Bujil ngagugu manehna nari kakait nu diantelkeun kana genggerong Mang Ujer, terus mulungan kakait nu ngayang dina taneuh. Kabeh dicokot eueuh anu diiwalkeun. Geus dipupul kabeh terus ditamrukeun hareupeun Mang Ujer anu geus teu bisa walakaya. Balad Sahmidi carolohok. Hatena beuki kekerot, beuki pewot nenyo pakarang geus dirampas. Teu aya nu wani maju caricing we bari nenyokeun Mang Ujer. Anu ngahep-hep ari panonna buncelik. Saha ngaran sia? Hayo jawab. Ujer. Mujair munur. Ujer. Pokna bangun hararese semuanya. Syukur Jer. Ayeuna bejakeun ka anak buah si lain. Kudu taluk kitu ka dewek. Kajaba lamun hayang bae sok maju ka dieu. Rek dia anteur ka akhirat ku dewek. Sok ngomong sia. Cek Mang Dasma bari terus ngarobah gerakna. Leungeun Mang Ujer diparilitkeun ka tukang. Teu bisa hojah sabab suku ditunyel. Leungeun dicekelan. Mang Ujer bebas ari ngamekan mah. Ti korona longsong teu nyeri teuing kawas tadi ngan rokaya. Bahaya mah anger wae. Mun manehna hojah, Mang Dasma pasti ngajejak cecekolan. Nu akhirna bakal namru. Hayo ngomong lah kalah kacolohok sia. Cek si Bujil. Ampun, keheula. Gawat sia, ngada gua naon ka jeung keheula. Buru Jer sia, jari munur. Cek si Bujil. Mang Ujer rada tereret. Ana breh baladna geus anggang eueuh anu wani deukeut. Sarta kabeh geus lemor teu aya anu nyekel bakarang. Mang Ujer sedih asa teu percaya kana eta kajadian. Lantaran balad sakitu lobana tepi ka eueuh dayana. Tapi da kanyataan kitu kapaksa kudu narima. Betul-betul wayana kudu tarima sabab urang geus ka deseh teu bisa walakaya taluk weh. Ulah hayang riributan kajaba lamun maraneh geus teu hayang babarengan jeung Mang. Kitu cek Mang Ujer nitah taluk ka anak buahna. Sahmidi ngahuleng nu sejen colohok. Da hatena mah eueuh anu satuju kabeh ge hayang neungeul ka si Bujil. Hayang mulangkeun ka nyeri tapi eueuh jalan. Malah makalah kapiheulaan babar. Aing hayang nenyo buktina lamun taluk kudu diuk kabeh. Lamun tetap nangtung hartina moal taluk kapaksa batur sia rek dicekrek. Cek si Bujil ngomong bari ngacungkeun peureuh.
Manggas ulah loba pikir, kabeh taluk cek Mang Ujer maksa ka baturna supaya taluk. Nya akhirna mah bruk-brek Daryuk ngagugu kana pamenta si Bujil. Kabeh nganyatakeun taluk teu bisa hoja. Kubari geus kieu Mang. Takolan wae kitu atawa podaran ka Jil, ulah rusuh teuing Jil. Ya urang tanya mana na hari kumaha gahayangna. Lamun talukna bener mah urang hampura. Ngan lamun taluk bobodohan mah urang bawa ka polisi. Urang asupkeun ka penjara. Cek Mang Dasma bisa pisan ngomongna nyingsieunan ka balad Mang Ujer. Atur reuaseun Mang Ujer oge. Ujer, naon sababna si Laing rek nyilakakeun ka dewek? Sok jawab nu bener. Anu jujur, anu sanyana. Sok jawab. Sanyana kuring mah teu aya niat binasa, teu aya ngaguna sika ka sasaha oge. Tapi pangna kuring nyieun tindakan kitu, bongan anjeun geus nyiksa ka salah saurang dulur kuring. Saha dulur maneh nu geus disiksa ku dewek? Pan si Sahmidi. Manehna lapor magarkeun teh kungsi dicabok ku anjeun jeung direbut pacabakan. Oh, edanya anu jadi sababna teu nyana. Teu sangka horeng teh delitan geuning jeung maradukeun jelema teh. Urusan sakitu tepi ka digegedekeun. Dewek mah teu rumasa nyiksa, teu rumasa ngarebut pacabakan. Pan lega Bandung teh. Loba runtah mereka mana bebas moal aya nu ngahalangan. Eta mah bongan we si Sahmidi sombong. Adigung ditanya sabener-bener kalah ka ngalelece ka dewek. Nya wajar ditampiling sakali mah. Bongan bibirna celemeng. Sikapna pangkuh judes. Mun someah mah adawa boga rasa rumasa. Moal dikukumah aku dewek oge. Cek Mang Dasma bari tetep nyekalan leungeun Mang Ujer. Da cek si Sahmidi mah kitu. Siraka dieu si Sahmidi. Dewek hayangnya bengokna. Sahmidi, maju euy. Mang Ujer melong ka anak buahna jung aya nu nangtung horeng Sahmidi. Nu kungsi ditampiling ku si Bujil. Kalayan teu talangke manehna maju ngadeuketan ka Mang Ujer. Tapi barang geus deukeut dipegatan ku si Bujil. Bagus, cukup sakitu. Tong deukeut teuing sia. Cek si Bujil. Reg Sahmidi eureun. Di korona lok-lokan hamek nyedek tanaga bidek. Beungeutna katararada geuneuk keuheul meureun tapi teu bisa magar kumaha. Baru masa eleh jajaten. Sahmidi, geuning kitu euy bejana si Laing anu salahna. Tapi nabet maradukeun, nabet ngaliarkeun tales ateul ari si Laing. Ngaliarkeun tales ateul kumaha na hari Mang Ujer kalah nyalahkeun ka kuring. Eta cek batur. Maneh nu mimitiran nyeun gara-gara sabab batur mah teu rumasa nyiksa jeung teu rumasa ngarebut pacabakan. Daek medu, tah si eta nu nampiling ka kuring teh. Cek Sahmidi menyuka si Bujil. Dewek rumasa nampiling maneh. Tapi da bongan ditanya kalah ka ngahina. Saomong jeung adigung. Mun maneh someah mah atawa daek ngajawab anu wajar, moal dikukumah ku dewek oge.
si bujil namalang bari morotot. Kemari gitu Samidi. Mang Ujer mencerong. Mun kitu carana Mang Ujer mah berat keneh ka batur batan ka kuring. Geus we kuring mare kaluar tina perkumpulan moal ngahiji jeung Mang Ujer. Bongan Mang Ujer mah babari ka pangaruhan kalah ka bela kadeungeun-deungeun geuning. Cek Sahmidi manehna teu sugema ngadenge kekecapan Mang Ujer. Atuh meuningah ulang Mang Ujer teh teu sangka rek menang jawaban kitu di Sahmidi. Padahal maranehna teh geus hirup babarengan anu kacida lilana. Babarengan ti memeh meunang usaha. Da tadina pada jadi tukang jajaluk, tukang baramaen, anu kacida na langsana. Ari ayeuna geus boga usaha rada meusan, kalah hader aya pasalia paham, sasatna pabentar paham ku ayana kajadian ieu. Sahmidi, maneh ngomong naon? Mugus Mang, teu kudu nanya deui ayeuna mah kuring rek init, rek misah. Moal ngahiji jeung Mamang. Anggap kuring geus eueuh hubungan naon-naon. Cek Sahmidi terus malik nukangan Mang Ujer. Anu saterusna pok nanya ka baturna anu sejen Sahmidi teh. Hei batur-batur, Mang Ujer geus jalir janji berat keneh kadeungeun-deungeun batan ka anggota. Taina kuring rek ikrar sarta sakalian ku sararea. Menta disaksian ku sararea. Ti mimiti detik ieu kuring geus lain anggota perkumpulan anu dipingpin ku Mang Ujer. Kuring rek misah sorangan, rek mandiri, rek pindah neangan lahan anu sajen. Sing saha nu sahate jeung kuring, mihak ka kuring mikarunya jeung ngarti kana hate kuring, hayu urang babarengan, urang pindah jeung kuring. Di antara aranjeun anu keur diuk, nu rek milu ka kuring geura nangtung. Kitu pokna tanes jeung Daria, jiga nu nya gede pangharepan yen rek aya anu maturan. Tapi mata kaget saurang oge eueuh nu nangtung. Ngandung harti eueuh anu satuju kana sikep Sahmidi. Puguh we Sahmidi teh manis sepa jajantungna ratug hatena sedih. Tadina mah pangdawani nyarita kitu teh dumeh we geus kabaca. Yen baturna loba anu sahate jeung manehna. Tapi ayeuna kanyahoan geuning loba anu teu sahate, loba anu teu satuju. Jek bisi aya nu rek milu ka si Sahmidi. Sok tuturkeun tah si Sahmidi. Cek Mang Ujer. Anger eueuh anu nangtung. Ngandung harti eueuh anu sapaham jeung si Sahmidi. Atuh beuki leuwaseun we Sahmidi ya teh. Beungeut nu tadi sepa jadi geuneuk bakat ku amek. Tapi amek nyedek tanaga midek luk tungkul nincak asa teu napak. Sahmidi, jig wae rek misah mah. Mang mah moal ngahalangan. Mang ngaduakeun muga-muga maneh sing meunang pagawean anu leuwih hade, leuwih nguntungkeun batan nu ayeuna. Mang moal ngahalangan. Mun maneh rek misahkeun diri, ngan Mang teu satuju kana sikep maneh anu pengku judes jeung mawa karep sorangan. Cek Mang Ujer tandes naker. Sahmidi beuki era teu ngomong deui leos init. Babaturanna ngaharuleung eueuh anu milu nyarita malah si Bujil jeung Mang Dasma ge teu ngomong. Kabeh paneuteup melong ka Sahmidi beuki lila beuki jauh, akhirna les teu katenyo. Renghap Mang Ujer tarik napas jero terus tungkul ngarumasakeun jadi patalukan. Ari Mang Dasma teu tegaeun nyok kitu mah. Sabab geus kanyahoan nu jadi ulun-ulun pangacauna teh Sahmidi. Ayeuna Sahmidi geus init atuh geus eueuh pasualan naon-naon. Mang Dasma buru-buru ngalesotkeun leungeun Mang Ujer. Sagala rupa pasualan rengse geus eueuh anu perlu dipikirkeun. Tadina urang teu wawuh teu boga urusan naon-naon. Ayeuna ge kudu bebas deui, teu boga urusan naon-naon. Anjeun bebas rek kumaha-kumaha oge. Ngan hampura kuring kapaksa nyieun tindakan kieu
dabongan anjeun ngabahayakeun kana jiwa kuring duaan. Kitu cek Mang Dasma. Ngomongna kitu teh bener-bener jeung hate. Teu geuneuk, teu maleuk-meuk, teu aya gantar kakaitan. Mang Ujer ngalaketei hatena, reuas kareureuhnakeun. Cacakan lamun manehna nu pangheulana ditampiling disiksa atawa dikumaha bae ku Mang Dasma, meureun pangrugina teu aya urusan naon-naon bet milu patelak. Tah, calokotan deui tah pakarang maraneh tah. Kuring mah teu butuh da geus boga. Jig we rek usaha mah lah. Cek si Bujil terus pasrahkeun deui kakait anu tadi geus dirampas. Balad Mang Ujer eueuh anu wani nyokot tetela KBG nurut kana parentah Mang Ujer anu dijieun kokolot ku maranehna ngan panon KBG melong ka Mang Ujer kawas nu menta putusan. Mang Ujer suur ti bener sayana urang teh teu boga urusan naon-naon jeung nu duaan ieu teh ye teu perlu memusuhan dasar nasib ongkoh kuduna mah urang teh silih eledan silih tulungan silih bantu loba balad loba kakuatan tapi nari urangnya kalah melak binih pacengkadan kaci da salahna ye tak ayeuna da nu nyieun bibit kasakitna geus init urang mah ulah kabawa ku sakaba-kaba tindakan anu salah urang omean maraneh kudu minta dihampura. Kitu cek Mang Ujer. Jung kabeh narangtung paheula-heula muru ka Mang Dasma. Sungsong ngajak kasalaman. Ari Mang Dasma teu loba pikiran atoh we nu aya atuh giak naker narima nu ngajak sasalaman teh dipapag ku paroman anu marah-maing. Hampura kuring Kang. Cek ijawan bari ngajak kasalaman ka si Bujil. Dihampura pisan ye. Cek si Bujil bari banyo. Nu sejen ge gupgap sasalaman kabeh bunga jeung lugina saeutik ge eueuh rasa ciceup. Ilang sirna sapada harita nya tungtung nama jadi wawuh silih tepungkeun silih bageakeun. Mang Ujer bungaheun pisan enyo kitu teh sabab anak buahna nurut kana omonganana hartina sapamadegan geuning najan pakeanana rudin pagaweanana kawilang basajan malah teu mustahil aya anu nganggap hina tapi ari sikep jeung pribadina mah aya keneh anu hadena bisa milih kalakuan anu halus jeung anu goreng. Mang Dasma bungaheun deui paroman marahmai. Lah langit ceudeuh mega hideung ding garulung. Kita tadi panon poe can bijil halem-hem ceudeuh jiga rek hujan. Tapi hate kuring mah bengras. Bunga asa manggih baraya anyar ye. Nya bener kuring oge bunga ngangi ari kieu mah ye. Cacak lamun teu aya kawijaksanaan boa geus kumaha urang teh nya. Parang siang geus seder tarung akhirna mata kerugi sarerea. Temal Mang Ujer sarua ngarasa bagjana. Keur kitu hiuk aya angin paralak hujan kaayaan beuki poek. Papadut turun kawas di gunung Mang Ujer rungaringe. Anak buahna ge semua bingung tapi Mang Dasma mah tetap tenang. Teu kudu bingung da boga keur ngiuhan. Ayo urang ngiuhan heula. Urang bari ngobrol silih tukeran luang jeung pengalaman. Oh nya, ayo dak, pindah ka nu ieu euy. Temal Mang Ujer. Atuh sarerea paheula-heula muru ka nu ieu, nu kabeneran rada lega tempatna teh. Tapi da lobaan. Najan lega ge anger we pasedek-sedek da puguh sawer. Hujan beuki gede. Mani ngagebret kawas anu dicicikeun di langit. Mang Dasma jeung si Bujil teu pajauh. Sejen nyocok pasedek-sedek. Hujan anu ninggang dang-daunan kuat kaseah ngaguru kaayaan teh jadi poek. Aduh nah wayah kieu geus hujan euy. Pantes we da usum hiji atuh. Ngan
susah orang usaha ya matak poga gari usung hujan manya ada muasalilana hujan gaya raatna tuh jang iya teh rezeki matak subur karena tanah mua susah karena cai wahnya orang sekalian ngobrol ya mumpung aya kesempatan iya hujan orang cokot hikmahna hujan teh cai bisa mareman sini tiis matak segerkan awak aduh saja batik gitu ku ayana hujan orang sararea jadi eureun digawe hardina henteu usaha ulah aral ulah dipake hariwang anggur mah kudu muji syukur kanu agung tah ayeuna urang mangpaatkeun ku urang cek Mang Das mah bisa naker ngomongna kabeh nu aya di dinya ngabandungan kalayan daria ya mangga tapi kumaha ngamangpaatkeunana ya ieu Mang Ujer mun urang pengkuh nyekel hirup bari tertutup hartina tara daek alewoh tatanya kanu ngarti tara daek silih tukeran pengalaman asana hese kana maju lila kana mekar sar sawaktu-waktu mah urang deh perlu ngayakeun riungan terus badami sawala silih tukeran pengalaman silih tukeran pamikiran supaya bisa silih seblok ku kanyaho silih asih ku pangarti silih tambahan ku pangabisa eta kabeh pikeun kamajuan urang sadarea. Ayeuna aya kasempatan najan Mang Ujer sapara kanca geus diniatan rek usaha tapi kulantaran kapegat hujan akhirna jadi nyocok di dieu ngariung kumpul ieu waktu urang gunakeun keur ngalaksanakeun nu disebutan bieu sae tapi ngabahas naon ye Mang Ujer satujueun pisan manehna ujug-ujug resepeun we ka Mang Das mah teh malah nu sajen oge sarua ngabandungan kalayan daria ulah mikiran nu jauh teuing urusan dunya urusan batur masing-masing geus aya bagianana urang mah urang mikiran kasusah urang we anu keur jadi pasoalan urang sararea nyatana kasulitan dina widang usaha cik kuring hayang ngadenge naon pangalaman Mang Ujer dina hal ieu nah geus manggih kangeunahan dina usaha mulungan runtah teh nah geus aya anu bisa ningkatkeun taraf hirup nah geus aya nu bisa ngarobah nasib secara jelas ada kumaha Mang Das mah melong ka Mang Ujer sejen ngarahuh bangun anu seunggah memang urusan orang mah ngan sakitu nyeta mikiran nasib mikiran cita-cita hayang hirup sarua jeung batur kilang bara manggi senang sakurang-kurangna ulah sangsara teuing kawas ayeuna we atuh usaha sasaatna mah asahina sare di kolong sasak image alus keneh karang japati kieu eta teh mang kuring sabatur-batur nyeta geus tahun-tahun hirup jadi tukang mulungan runtah teh ngapoe kurah-koreh di jarian aduh milik sugan aya barang-barang nu bisa keneh dimangpaatkeun barakah bisa hirup manghidahar ngapoe tapi bisa lila ngajalankeun usaha kieu teh lain betah lain resep tapi bakat ku eueuh deui we anu sejen
Jadi ieu mah usaha bakat. Bakat nanti bakatku butuh. Kardi. Terus kumaha? Sanyana geus kapikir ku kuring oge. Balad kuring anu sakilobana teh nguntungkeun batur we wungkul, ngabeungharkeun batur, bandar nu senang nama. Unggal poe ukur biuk dina kursi, barang datang sorangan, waktu ngajual datang truk, ukur naikeun narima duit, beres we. Kitu jeung kitu unggal poe. Pantes matak beunghar oge. Ari kuring jeung mabaturan kumaha? Nya kieu teh wae. Unggal poe asuruk-asurukan, bari korban perasaan, malah sakapeung mah jadi panudingan. Mun aya nu leungiteun, magarkeun teh ku bangsa kuring, anu sok lahaloho kajarian, ka pipir imah, kasolokan jeung ka tempat-tempat pamiceran runta. Memang bisa wae aya tukang mulung, anu cilimit panjang leungeuna, tapi dan teu kabeh jeung lain pagawean eta mah. Kagoda wungkul jigana teh. Tak kulantaran kitu, mun bisa mah hayang ganti pacabakan lah. Hayang manggiheun nu leuwih halus supaya bisa ningkatkeun kahirupan, bisa ngarobah nasib, sarta ajen diri rada ningkat. Hayang meunang pangakuan ti masyarakat. Yen kuring teh boga hak, boga ajen diri, boga cita-cita jeung tujuan. Cek Mang Ujer bari papeta. Babaturanana ungut-ungutannya tujuan. Sajongjongan Mamang Dasma teu ngomong. Tapi ari hatena mah ngahlas. Da memang karasa ku manehna pohara sedihna nandangan hirup anu model kitu. Kacida hayangna meunang pagawean anu leuwih halus. Kumari kitu Mang, cek si Bujil. Nya kudu mikir teh Jil. Tapi kelanan kumahanya sanggan urang bisa mandiri da nya lamun kitu terus-terusan mah sarua we jeung dijieun modal ku batur. Pek we nu capena urang, nu senangna batur. Ciksa nu boga pokal kumaha pikeun ngunggulanana. Cek Mang Dasma nyoba-nyoba mancing pamikiran baturna. Ngaharulang eueuh nu bisa merebong bolongan. Punten lain ngahinakeun. Kabeh ge kawas anu cepet pikiran teu bari sahoja. Jigana ku kasusah teh dugi ka ngabekukeun kana uteuk ieu teh. Kieu atuh. Cikuring menta heula katerangan. Lamun hasil mulung urang dikumpulkeun tina sapoe meunang sakumaha. Jigana satengah truk mah meunang. Hebat atuh. Mun kitu mah 2 poe ge aya satreukeun. Da ayeuna kumaha lamun urang diajar mandiri. Mandiri teh mandiri kumaha? Mang Ujer kerung pikiran manehna, tetapi pikeun udag pikiran Mang Dasma. Nu kungsi jadi ahli balantik. Barang menang mulungan urang ulah dijual ka bandar anu di luar perkumpulan. Kumaha mun urang gunukeun ku urang, jual ku urang, hasilna keur urang. Cik kumaha lamun kitu? Reang bari ceuring hak sararea teh. Jigana teh kabeh satuju. Jiga radakeun kana hate ieu. Tapi kumaha carana kudu boga tempat, kudu boga timangan. Kudu nyaho tempat ngajualna. Aduh ngeureuy sarupa-sarupa. Ulah hayang sekali jadi. Kumaha tuh carana? Mang Ujer beuki panasaran ka Taji
ku pamikiran Mang Dasma. Kieu carana deh. Ayeuna urang babarengan usaha. Kuring jeung si Bujil rek ngahiji jeung Mang Ujer. Tapi kitu ge mun Mang Ujer rek narima, kantanan we bakal ditarima, pasti ditarima. Temal Mang Ujer manigiak. Nu sejen ge teh asa-asa kabeh narima. Dah. Mun geus ngahiji, mun geus babarengan, urang gawe babarengan. Lengkah munggaran urang maluluh heula tempat panampungan barang anu pamungkas. Hartina kudu nyaho ka mana ngajualna eta barang supaya urang bisa ngajual langsung ka ditu. Carana dimanangke geus aya jalan, salah saurang di antara urang anu boga wawanen milu kana truk nu mawa eta barang. Api-apina mah mantuan naikeun we, mantuan nurunkeun. Tagis apal kana tempat jeung cara-carana, urang diajar macakal sorangan supaya bisa ngajual sorangan. Da kitu. Ngeunaan timbangan eta mah bisa meuli patungan. Carana di ayeuna urang nyeng celengan, mun geus kumpul duitna urang beulikeun. Mang Ujer jeung kanca-kancana ungut-ungutan. Kahartieun ayeuna mah dadak sakala jalan pikiranana maruka jeung ujug-ujug satuju deui. Nah kitu Mang. Sanu teu satuju cing sok kacung. Da ieu mah karek usul. Rancana anu bakal dijalankeun ku urang. Ceuk si Bujil ka sararea. Jawabna ragem saur manuk satuju cenah. Kuring ge satuju pisan eta teh. Ayolah urang keureuh ti ayeuna hade pisan eta rancana teh. Cek Mang Ujer bari marah mae. Nya ayu arinya mah satuju. Urang engkeut-engkeut ngarobah diri urang masing-masing. Ulah gumantung deing ka batur supaya bisa mandiri. Kumaha tempat di ditu lega atawa henteu? Henteu teu lega, tapi sakalian usaha leuletikan mah cukup da tanah lowong. Tempat pamicinan runtah tadi nage ngan sanggeus dijicingan ku kuring sabatur-batur jadi rada lega. Da sok dibeberes. Lah komo ari kitu mah. Ayeuna kieu kuring jeung si Bujil rek ngahiji jeung Mang Ujer sabaraha ganca. Ayu urang babarengan sugan aya kamajuan. Mangga satuju pisan. Saha atuh anjeun teh? Asa can ngenalkeun ieu. Mang Ujer neuteup can nyaho kana ngaran Mang Dasma. Ngaran kuring mah Barna Dasma. Ieu anak kuring si Bujil. Asal kuring duaan jauh di kampung. Ari aya di Bandung anyar kene. Sedengkeun ancrup kana pagawean kieu anyar kene. Kapaksa ku butuh. Sabab nasib kuring jeung si Bujil deh asana mah beda jeung marane. Ceuk Mang Dasma bari pepeta. Kitu nya naon atuh ditepangkeun. Ayo urang babarengan malah mandar bisa ngarobah nasib jeung harkat darajat. Urang teh manusia anu boga akal jeung pikiran, kudu bisa ngamumule darajat anu dianugerahkeun ku pangeran ka urang. Dah bener, itu pisan. Ayo urang babarengan. Kitu akhir nama Mang Dasma jeung si Bujil teh pada ngajenan, pada ngahormat. Mang Dasma jeung si Bujil bungangang hatena lantaran asa loba baraya, loba dulur, nu mata kreueus mah persatuan di antara tukang mulung teh kuat jeung aya rasa hormat kanu jadi pamimpina. Ieu teh penting pikeun ngahontal
hiji tujuan. Ari kaayaan anu keur hujan ayeuna mimiti raat. Langit lenglang, brai-brai caang, sabudeureun tempat ngiuhan cai rincang ngeceumleu, cikaracak murubut tina dangdaunan, tukangeun wawangunan ngagulidag cilincang, ngocor kalandeuh. Di jalan geus aya mobil anu ngaliwat, anu leumpang ting kiciprit. Atuh Mang Dasma jeung kanca-kancana bungahin. Tapi hanya akal poe eta mah moal bisa usaha. Kumaha ayeuna ieu hujan geus raat. Nah rek usaha atawa moal. Tuh langit lenglang, hujan geus raat. Cek Mang Dasma bari neuteub ka Mang Ujer, menangkep tuur bari melong kana Cileuncang. Jigana kaya kieu mah mending pereh heula we lah. Kan bae teu usah sapoe mah. Da baroga keneh bekal mending urang balik we. Akang kudu pindah sakalian ngarah babarengan. Iya, ayu satuju pisan. Ari kitu mah. Ayu atuh. Mang Dasma satujueun. Si bujil kerung diukna can obah. Kumaha Mang dedengean teh rek pindah? Oh, ngaraya batur bakumaha. Urang hiji we di ditu, ayo bawaan barang maneh. Jil, urang milu ka Mang Ujer. Nan oma teh ulah tinggalin Neng Nong mah. Kudu ka bawah teh. Lantaran pameulina teh. Cager. Wahara Nidra hanya ka kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Insyaallah anjing urang teraskeun dina seri anu ka 21. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.